lantaran eta zikir la ilaha illallah hurufna kapan aya 12 huruf nu 12 huruf teh eta teh ngabogaan wadah hiji-hijina huruf teh diwadahan ku asma-asma Allah geus kurang lamun dibaca la ilaha illallah eta hiji-hijina la aya rahasiaan alif aya rahasiaan ila aya rahasiaan ilaha aya rahasiaan hamzahna lamna hana illallah aya rahasiaan tina rahasia huruf-huruf nu dibaca ku urang la ilaha illallah horenganan ngandung rahasia mun ku urang diseringan baca la ilaha illallah dengan sendirina nu urang teu nyaho aya rahasiaan ternyata roh urang tambah kos kitulah zikir la ilaha illallah na iyalah wazkurullaha katsiran hayang menang ente kalawan musuh Allah nafsu zikir ka Gusti Allah sebab naon dengan sendirinya engke aya bantuan-bantuan gerakan-gerakan ruh urang gerak sorangan urang kos kitulah la ilaha illallah masyaallah karim ente la'allakum tuflihun bahagia gara-gara mun lomba zikir ka Gusti Allah kabahagiaanana kumaha kebahagiaanana urang bisa nyaba ka alam malakut alam malaikat maluhur langit urang hirup di alam dunia tapi bisa nyaba ka alam malakut Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu jelema anu arariman alladzina ta'isi mausul amanusul wal mausul mausilati fi quwwatil mustaqis samisaran ya ayyuhal mu'minun anu arariman di mana bae ayana khususna baheula Iza lakitum fiatan di mana-mana ranjeun amprok jeung golongan kafir anu merangan ka anjeun dibahasakeunana cukup bae dina Al-Qur'an kufiah piate kapan golongan tetapi ieu teh golongan anu endek ngabunuh mukmin anu endek ngaruncurkeun ngarusak mukmin berarti golongan kafir sebab ulah aya kajadian mukmin perang jeung mukmin ulah aya kajadian muslim perang jeung muslim instruksi perang teh muslimun teh perang teh jeung kafirun lain jeung muslimun nah ieu kuari urang serba salah di Indonesia lantaran urang selalu berhadapan teh muslimun jeung muslimun deui mukminun jeung mukminun deui anu geus teu sejalan dua kelompok nu ieu mah ka dieu nu ieu mah ka ditu akhirna ribut muslim jeung muslim kelompok mukmin jeung kelompok mukmin mun kurang-kurang kurang mawas diri bisa ribut terus Indonesia sebab orang bisa dikendalikan ku batu teu boga prinsip salat satungtung urang dikendalikan ku batur pengendalina kafir atuh diadu-adukeun urang Numantak ulah kaget pacekcok Muhammadiyah jeung NU ti baheula sebab nu ngendalikeunana baheula kafir ngan untung lebih bisa mawas diri. Ulah kaget lamun NU teu anggeus teu beres teu halimpu jeung HTI lantaran dikendalikeunana di luhurna saha nu ngendalikeunana untung bisa mawas diri. Ulah kaget lamun FPI terus berhadapan jeung organisasi-organisasi Islam lantaran dikendalikan ku batu henteu istiqlal urang hirup lamun dikendalikan ku batur pas kitu urang jadi lalaki aju anu berkuasa awewe lah geus masyaallah araringis ya Allah teh Gusti Allah teh mere bahasa iza laqitum fi'ah di mana anjeun berhadapan ka panggih jeung golongan kafir kumaha tah aya kafir nyerang ka urang apakah urang cicing be
tetep lawan. Ulah datang ke terhina, lawan bae syahid. Bae syahid teh artina nyana ka surga. Hese-hese lah gitu bae heulana. Hese-hese syahid memeh paeh teh memeh paeh geus aya di surga sebenarnya. Memeh paeh teh geus aya di surga dengan niatannya lillahi kalimatillah. Ya Allah, ya Rabb. Di zaman Kangjeng mah awewe hayang perang, budak leutik hayang perangan diulah bae ku Kangjeng. Kek can waktuna. Ja perang teh kapan ku pakai persiapan. Permainan pedangna kudu bisa, manahna kudu bisa, kudana ge kudu bisa, mun deuk lompat sing kencang lompatna. Tah, atuh kudu mantak balap lompat Kangjeng Nabi. Balap manah Kangjeng Nabi. Balap kuda kan diinstruksikeun teh kos kitu teh masalah. Teu masalah. Di urang mah balap badminton urang. Atau tenis meja. Ada lain panjang peperangan teh mah kos kitu mah. Lain jang peperangan teh mah bola bae tadi. Tah ieu. Nah, lamun urang naon kitu ngada kompetisi nembak masalah nembak. Nembak mah salah. Tah pajitu-jitu nembak. Oh masa urang kuari suatu waktu urang ke perang ye geus jago nembak hai warina urang itu memeh perang buah-buah urang salah eta tangga buah nah ayo geus tembakan ku urang alaan ku urang tunggu dah memeh jadi pejuang jadi pamalingan heula. Konsep dalam rangka menghadapi musuh kafir ku Gusti Allah teh dibere nomor kahiji fasbutu, nomor kedua wazkurullah, nomor katilu wa ati'ullah wa rasulah, nomor kaopat wala tanaza'u, nomor kalima wasbiru. Konsep ketika berhadapan jeung kafir hiji fasbutu likitali wala tanhaz hate kudu tegar dalam menghadapi peperangan jeung kafir wala tanhazim ulah mundur sasiku aja maju berarti kan ieu instruksi Gusti Allah ku urang kudu diopeangan cara supaya pas butuh tentu ku urang kudu dirangkum ditata sedemikian rupa lamun ku urang teu ditata atuh moal bisa matak di negara geus aya jang paranti perang TNI angkatan darat angkatan udara, angkatan laut, geus puguh panglima perang, geus puguh kapten dan jenderal. Nah ieu kan geus rapi kan di negara. Geus rapi kan di negara jang perang teh kos kitu nya mah dipersiapkeun untuk perang tah tentara mah. Matak tentara mah lamun teu perang teh ateul teu betah. Sebab dididik jang perang. Untuk perang TNI berarti menguasai bener. Ya kan cukup tidak Al-Quran mafaz butuh. Ketika berhadapan jeung musuh kafir pas butuh teguhkeun hati anjeun. Ulah gentar jeung ulah mundur sasiku kisu acan berangkat maju. Sebab lawan menang luhur eleh syahid. Ya Allah ya Rabb. Kuari mah urusanana rakyat anu kuari diajak perang buktina kuari urang carita luar negeri bae tentara anu peduli Rohingya teu kadenge anu berangkat ka ditu rakyat
Bari ge can kanyawan ye di itu Pararaya apa Hariru. Nu berangkat ka ditu emang eueuh kitu Indonesia lomba. Lain Indonesia bae nu berangkat ka dari itu teh lomba perang ka dari itu teh. Minimal me-backup jelema-jelema anu dek dibunuh di ditu. Tah. Kemudian kamari diposo di urang rakyat kanu berhadapan. Tentara biasa bae, polisi mah malah ngabunuhan rakyat. Jadi Indonesia harus gitu. Padahal tak musuh kan, sebab dia ngarusak, mencitan ustad, ngampakan muslim, dipicis, disesel, dikubahan, dia teman selain rahasia deh, irungna, bibirna, mata dicokel, diragaji, masya Allah karim. Polisi ayah ngejedok di dia di sisi. Lantaran itu polisi lagi berada itu milu kadi itu atau biasa baik. Tidaklah marudah muslimin. Jehe parang sana. Nah, ulah. Iya. Ulah sampai ke mundur muslim. Di orang kan kuari minoritas kafir, mayoritas muslim, tapi orang seakan-akan dibalik kuari. Kesan teh muslim seakan minoritas, kafir seakan mayoritas. Seperti gitulah perputaran politik. Babari politik mah ngesankeun situasi teh babari jasa. Konflik kamari Jakarta. Urang lamun maca kesan-kesana dibalikkan urang. Kuari bege kesan kuari rakyat akan dipojokan tidak NKRI. Nu boga NKRI seakan-akan cuma polisi. Urang dibalikkan kesan seperti itu aneh. Asal aya nu nentang bae ka pamarentah seakan henteu NKRI. Nyana pang NKRI na. Ieu kan kesan, ieu cerita kesan kok dibuat seperti kieu, teu meunang salah urang, disalahkeun bae. Kan ieu kan peperangan di negara kos kieu. Nyana ngaku pang NKRI na, rakyat disalah-salahkeun bae, organisasi nu teu milu kadinya dianggap lain NKRI. Tah, padahal di jerona nyana loba PKI-an. Dia kesan ya, dia kecarita politik bisaan jasa politik seakan udah digiring perasaan seperti apa? Seakan digiring, serba salah politik teh kos gitu. Nah, babari politik mah aya kitaban politik geus sarua. Atuh sia teh kaji politik. Teh ka kitab da sakolah henteu pan. Nyaho demo ge asal untung mah sakarung bae. Saya res. Ya kesan teh urang teh dibuat seperti itu, seperti rakyat teh deuk salah bae, nu bener deuk pemerintah bae. Eta kesan politik. Nah, emang dibuat seperti kos gitulah politik mah. Kayak ngadu polisi jeung tentara ngadu. Seakan-akan ieu teh teu sejalan, tapi kan lamun urang deuleu di lapangan mah jangan ngarendengna. Polisi jeung tentara ngarendeng di sambutan biasa. Tuh masalah, tapi kurang dibuat kesan seperti tentara-tentara, polisi-polisi. Atau berarti ribut ieu di negara. Lain gitu, kos gitulah politik. Kos gitulah politik. Dek ngabulkeun si ieu kudu kieu carana, dek narik si ieu kudu kieu carana. Ieu dek dilegalkeun kieu carana, dek diilegalkeun kieu carana. Aya kitaban tah, kos kitu tah aya kitab. Naon cenah kieu kita udah sok nyaho semua bukan aya bae pokon. Henteu cenah kieu kitab ulah sok nyaho. Oh gitu kan pokoknya dah. Itu kesan politik di negara orang kita nyaman kan. Sebab asana saralah baik. Tuh dipojokkan terus. Satu sisi kiai diangkat, di sisi lain kiai digejeburkeun. Di sisi lain Islam diangkat deui, di sisi lain Islam digejeburkeun deui. Politik kita mah ulah kaget. Mantap ente tenang bae, dagang bae biasa dagang. Biasa bae dagang, biasa tani, biasa ulah ka bawa kos-kosan itu ka bawa ulah. Tah, nu rugi ge kiai nu ka bawa. Rugi tah kiai. Teu jahueun ka situasi. Endahan hayu ngabring-ngabringan. Eta mah ka bawa kunyana nu keur main politik. Itu kiai mah mendingan ngaji bae. Lamun dibawa ka istana kiai masalah kan mawarian. Datang ke istana. Bismillahirrahmanirrahim faslun. Tahu iki lagi pas ucap Jokowi usir.
ngajauhkeun situasi. Orang dibuat seperti eta kan. Seperti dah salah, seperti kieu, eta lah. Jelema nu keur ngamainkeun politik seperti kos kitu. Aya nu deuk diunduh saha, aya nu digugulingkeun saha, anu ditaekeun saha. Batak lamun teu nyaho, maningan cicing. Ning cicing nulis korban Kiai Ambalayah ti baheula. Beuh masyaallah. Elmuna nu sakitu luhungna gara-gara ngadukung Golkar datang ka hiji-hiji acan nu ngaji kan korban. Santri barali kabeh mingguanana geus henteu gara-gara masyaallah cuma hidup Golkar aja dibere duit ya Allah sabaraha duit sih tah ieu ulah inget bae nu baheula takos karana itu kuari ge hidup banteng deleukeun sih wal kebel deui amruk ya ieu parangsa Kipudoli ge teu hidup-hidupan amruk komoh Haji Pendi mah tah geus lain amruk deui tah mah inting-intingan tah mah ulah urang biasa ngadoa bagian kiai mah bagian ngadoa ge dibere duit wah teu dibere duit ulah setelah sarwana ngaranna tuh ya ieu tah situasi keur genting tenang biasa bae. Tah kuari bagi serada-reda deui kan se terada diredakeun. Encan. Engke mainna masa gedeung deui. Tenang, kuari kan tenang situasi. Kesa gedeung deui marudah deui. Asal deuk pilpres we ge kos kitu. Atuh nyana nu jadi presiden kok urang anu riweuh. Urang geus biasa bae. Biasa bae. Biasa teh hati atuh ngaji, salat, nyananya makan neraka urang ka surga. Kayang sia iya tuh ayo waliullah wa tararda kalem nah iya cerita pas butuh berarti kan kudu aya penata di negara ya urusanana TNI lah jang dalam negeri berarti pertahanan ya Polri sarua tadi sarua pertahanan perang. Nah kemudian masyarakat organisasi ya NU ya HTI ya FPI ya Ikhwanul Muslimin ya naon deui ye itu wah geus lumalah organisasi wah komo teh mah remaja masjid Ambalayah jang muludan rajabaan Irma melulu Irma. Eueuh salah eta ge jang gerak kurang ngikut di nyana eueuh salah. Hayu dirapikeun. Saanu nyaong ke bisa aya budak nyerang geus aya Irma makan ngedah. Je. Geus aya remaja masjid mah wan di dinya. Eueuh pagawean kotak-kotak masjid cokelan we nyana. Atuh geus aya pagawean bah. Ya Allah ya Rabb. Ya fatbutu likitali walatan azid. Instruksi Gusti Allah ketika berhadapan dengan kafir pantang mundur. Fasbutu berteguh hati, tegerkeun hati. Hadapi dengan ketegaran hati. Fasbutu. Nomor kedua walqurullaha katsira. Kudu loba inget ka Allah. Lantaran urang teh kapan hirup urang pamere Allah atuh sanggakeun ka Gusti Allah. Urang kuari hirup boga tanaga urang pamere Allah sanggakeun ka Gusti Allah. Ingat ka Gusti Allah. Urang berhadapan jeung kafir, urangna diinstruksikeun kita berhadapan jeung kafir. Kita hadapi urang seteger-tegerna. Kemudian urang kudu loba inget ka Allah. Minta pertolongan sebab anu ngalumpangkeun urang Allah nu ngagagahkeun urang Allah ulah bawa nafsu wal qurullah katsira ud'u bin nafsi minta pertolongan ka Gusti Allah ulah sampaikeun ka salah beusi ku hawa nafsu inget ka Sayyidina Ali bae kan Sayyidina Ali teh ketika perang ruan eta teh kapan pemimpinna anu sakitu gagahna teh langsung ku Sayyidina Ali pedangna beunang sah saya pedang benang ragam
tikem ku Sayyidina Ali. Begitu ditikemkan di Ciduhan Sayyidina Ali berkata, "Cih." Begitu di Ciduhan Sayyidina Ali dilepaskan Sayyidina Ali. Nyana kaget. Pedang Sayyidina Ali geus hampir ditinggal reketek doang karena beuheung cabut terjadi. Cicing Sayyidina Ali ditanya, kunaon terjadi ieu ngabunuh kula? Cek Sayyidina Ali, kula ngabunuh teh kudu perintah Allah. Ieu kok emang lain perintah Allah. Lamun maneh teu nyiduhan, kula pasti ngabunuh anjeun. Kulantaran maneh nyiduhan, ieu teh beusi gara-gara ngabunuhna ku sebab ciduh lain ku perintah Allah terjadi kula ngabunuh. Masya Allah. Pan urang mah ka masjid dia kan gara-gara tetangga. Gara-gara tetangga dulu orang ke masjid dia muatan-muatan dan ambal ya tetangga malu. Malah maya nu ka masjid jam 3 ka masjid jam 3 ka masjid hebat jasa tahajud horengan aya jahe di masjid. Masyaallah karim nyaho-nyaho geus anakan. Eta muatan maluluan. Deuk iraha ikhlas tah ieu urang ibadah. Wa dzkurullaha katsira lobakeun eling ka Allah tak dengan bahasa Allahu Akbar. Perang ke Allah kemari demo Allahu Akbar. Wow, dengan bahasa Allahu Akbar gentar kafir sieun. Allahu Akbar teh mah begitu lamun geus dibahasakeun Allahu Akbar. Sararieun kafir bae ditebungan Allah. Boga Allah nya nama mundur apa ini? Tak iku bahasa Allah Akbar berarti orang minta tolong ke Allah. Allah Maha Agung. Tolong kami ku keagungan Gusti Allah. Allah Akbar. Ajeuna dipergunakeun pakai demo limbah. Allah Akbar. Pakai limbah ge pakai Allahu Akbar. Cak Allah aduh aing pakai kokosen bagus ya. Limbah mah atuh cak Allah lah pakai ngaran aing ge. Allahu Akbar. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun manawa anjeun bahagia. Dua ya nek ente hayang kebahagiaan berarti kebahagiaan teh dalam rangka ilai kalimatillah menang ditulung ku Gusti Allah. Konsep pertama fasbutu, konsep kedua wadhkurullah. Insyaallah aya dina kebahagiaan yakni menang ulah neuleuh kuantitas sanajan saeutik bilanganna tapi dengan fasbutu wadhkurullah katsira menang buktina badar. Wa atii'allah wa rasulah jeung kudu nurut aranjeun kabeh ka Allah wa rasulahu jeung rasul Allah. Jieun kurang persatuan untuk taat ka Allah jeung ka rasulna. Wala tanaza'u ulah paberencai ulah pakiaki fi ma bainakum fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Lamun ente paberencai engke ente bakal gentar bakal borangan di mana engke borangan leungit kekuatan anjeun dibere konsep untuk supaya bahagia menang buat kurang satu wadah takwa Allah wa rasulah berarti organisasi Islam murni. Lamun organisasi Islam di negara sarua prinsipna kudu tegar diilai kalimatillah. Wala tanaza'u ulah paberencai. Ieu mah urang ngadengekeun NU bae ge baheula mah ku begitu solid da luar biasa resep urang ngadenge NU teh atuh kuari mah kapan NU teh anu ieu ka kaler nu ieu ka kidul di Jawa Timur mah geus aya sabaraha beulah NU teh ya. Geus puguh partai mah geus jalain urusan agama NU bahkan organisasi sosial keagamaan anu didirikan ku Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
Nah tahun 26 nah sebelumnya adalah Muhammadiyah tahun 12 Kiai Haji Muhammad Dahlan anu padahal mah di ditu nama saguru Kiai Ahmad Khatib Syambas di dieu kita bergerak NU kita bergerak di kalangan kampung Muhammadiyah kita bergerak di kalangan pakotaan nu dimaksudna supaya kagero kabeh antara kota jeung kampung kedua organisasi eta saguru begitu didirikan tahun 12 berangkat terus didirikan NU berangkat terus tahun 26 berjalan dengan rapi. Kiai Haji Muhammad Dahlan sok nanya ke Kiai Haji Masyari Kiai Haji Masyari sarua sok musyawarah perbedaan teh cuman gerak untuk di kalangan elit kota di kalangan elit kampung bergerak sarua sosial keagamaan berangkat ketika geus aya muatan aya kahayang mulai papis cidinya ngamimitianana mata kuari dikembalikan ka hitoh teh hararese tah geus ayeuna urang ngadenge komentar Gusmus wari urang geus ngadenge komentar Gus Solah urang ngadenge komentar berbagai tokoh-tokoh NU kok berbeda sih jeung NU nu ieu terus itu terus komentar kesimpulanna keur teu solid berarti teu kondusif perang kuari NU sebab teu kondusif mun NU kuari diperangkeun ka jeung aya garda-garda moal beres sebab teu kondusif sebab naon ieu tah teu nuturkeun wa atiya Allah wa rasulah wala tanaza'ulah paberenjaya dah paberenjaya geus puguh partai mah 3 jadi 2 PKB kitu keneh naon deui coba ayeuna nu paberenjaya coba naon deui partai naon deui hitungan tuh sia-sia hitungan coba ayo Golkar 2 keneh bae PDI 2 keneh bae eta teh mah parantina kos kitu mah tapi kan ieu mah jang ibadah ke Allah mah wala tanaza' lantaran solid keayaan pondok pesantren mah pondok pesantren teh aya manajemen gaib jangan tertegarti pesantren mah teu bisa diorganisir make zahir teu bisa sebab naon pemimpin pondok pesantren kudu ahli Allah ari pemimpin pondok pesantren zahir NU pibuktieunnana secara zahir pondok pesantren mah aya manajemen kalbu masyaallah aya lentera hati tidinya lah bakal mengakui karena keunggulan dijadikan pemimpin teu kudu dikedalkeun dina lisan tetapi kolbu inilah pimpinan kita selalu nyana memohon meminta bagaimana ieu kadar sinarna lain sekedar kecamatan kabupaten mungkin dunia jeung memang aya manajemen kalbu ukuranana leuwih konkret tibatan zahir urang lamun nyaritakeun ilmu kewalian aya kutub aya imamani aya mukhtar aya autad kutub hiji sadunya aya imamani masyrik jeung maghrib dunia dibelah 2 pemimpin masyrik hiji pemimpin maghrib hiji mukhtar 3 dunia dibagi 3 autad 4 dunia dibelah 4 sebagian kemudian aya nama kitu eta autad nah abdal 7 wali abdal teh 7 dunia dibagi 7 tak tuh tina kutub ka2 ka3 ka4 ka7 terus ka dieuna mujabah uqobah uropa nusulnah dan lain-lain sebagainya paling handap wali ialah rijalul ghaib nu diarangkat ku Gusti Allah jadi wali-wali tah ieu tah Haji Pendi geus diangkat jadi rijal ngan teu make gaib jadi rijal teh artina lalaki rijal henteu make gaib rijal zahir diangkat. Nah, dumadak urang wakuari kapan teu nyaho teu kadenge teu karasa lamun gunung jeung gunung bisa ngobrol, batu jeung batu bisa ngobrol, tangkal kayu jeung tangkal kayu bisa ngobrol, hewan jeung hewan bisa ngobrol.
urang mah ngan sakadar ngobrol teh make SMS-an make pulsa urusan ada dalam negeri luar negeri bisa aya manajemen ketika aya sesuatu karumpulan para wali-wali Allah sarua kumpul biasa set ngan halali berwali ayo urang mapan make kapal udara cek wali mah teh hibar set anu teh datang di perjalanan lamun wali lamun para aulia Allah acak-acakan negara matak ditanya dina kita blog Iful Minan ai wali sih sebenarnya ngurangan apa nambahan tegurangan teu nambahan dina rijalul gaib sakitu angkat ke maot tambah deui maot angkat deui haju kieu permasalahanana eta di unggal negara aya eueuh wali aya nu mantak aya naon cirina mun eueuh wali moal turun hujan jeung moal jarara di tatangkalan eta be ciri satungtung hujan basi kada turun jeung tatangkalan jadi berarti di dinya aya wali Allah. Adapun engke ku Gusti Allah tita nyingkir lantaran deuk disiksa wali Allah nyingkir ceuk disiksa ieu mah siksaeun ceuk Gusti Allah. Seperti deuk aya tsunami, seperti deuk aya gempa, wali ku Gusti Allah dibere firasat indi telah. Sebab ieu deuk bangkawarah jasa. Sebabnya nanaga geus nasehatan ka umat sing hade ngan umat teh bangkawarah indi. Tah kos kana ditulah. Kuari orang ningali situasi Indonesia lamun lain para aulia Allah ngadoa ka Gusti Allah alam. Ye terus bae khawatir hanya sekedar dek dirikeun negara, hanya sekedar dek milih pemimpin, baik itu presiden maupun gubernur, tetapi datang ke korban-korbanan, iyalah nujia kurang dikhawatirkeun teh. Sebuah negara korban rakyatna, sebuah gubernur korban rakyatna, ieu nu mantak dijaga ge ku urang. Sebab manusia karakter aya anu macan, aya anu maung, aya anu buaya, ikan bahaya. Bandingkeun cek Tuan Syekh Abdul Qadir, manusia jeung hewan dina Al-Qur'an balhum adol. Manusia leuwih adol. Leuwih bahaya tibatan hewan. Urang tingali coba ge di leuweung teh. Set embe ngadu jeung embe. Tet selesai. Geus ngadu hiji doang nu ngadu. Teu mamawa batur kan ya. Hiji doang ngadu jeger potong selesai. Isukna babarengan deui embe. Ieu penelitian waliullah beres. Geus babarengan deui. Ketika geus eleh bae, geus bae manut anu potong geus teu reken ngalawan deui milu bae eta hewan. Coba jelema lamun hei jelema diktator paehan si anu bunuh si anu penjara si anu selesaikan si anu nu korban 100.000 bahkan rakyatnya sorangan sikat habis. Masya Allah, iyalah balhum adol. Manusia seperti itu ndek jadi lurah bae nu korban sabaraha, jadi bupati korban sabaraha, komo dek jadi presiden mah lamun geus boga kahayang kemudian teu akur jeung rakyat nyana memaksakeun nu korban bakal ambalaya. Urang kamari ieu ngadenge polisi meuli senjata bae ge kok ndek menghadapi pilpres bae ge kudu meuli senjata aya naon sih di jerona. Kaget rakyat kan nyaho kabeh lantaran panglima nyarita ada apa ini polisi kok pakai beli senjata segala. Kepentingan anak kanjang pilpres tapi kan urusan senjata kan perang aya naon di jerona. Nah ieu kan nu jadi bahaya nu mantak eta lain lalagaan dina tafsir teh embe mah lamun maling kebo mah lamun maling teh dangdeur ngan daunna doang. Atuh kan manusia mah di meteran jeung taneuh-taneuh. Ieu nu cilaka. Masya Allah kan. Tuh monyet jeung kucing ribut geus eleh mah nya mah geus nae.
geus eleh mah geus nu eleh manut bae tapi deuleu politik masyaallah can beak can bae sabaraha nu urang ku urang kadeng anu dibunuh di luar negeri, anu dibunuh di kapal, anu dibunuh di penjara, anu kuaring hari itu kada di penjara. Eta korban-korban politik dari pemaksaan seseorang anu menginginkan menjadi sesuatu. Jahatna politik dah seperti eta. Mentak saya tugas kiai mah ngadoakeun salamet. Geus ngadoakeun salamet tuh deui polisi bangsa Indonesia, TNI bangsa Indonesia, nu jadi pemerintah bangsa Indonesia. Aya percokolan urusannya anak kurang mah doana salamet mudah-mudahan bangsa Indonesia disalametkeun ku Gusti Allah ya kabeh ge nang Gusti Allah tentarana polisina PNS-na pamarentahna kabeh ku Gusti Allah mun ku Allah diredakeun atuh reda tah tugas kiai mah geus kitu ngan cenah kitu mah kieu nu mere duit tas mah kitu bae sih tah ulah sok wakil ka dieu tetep ya Masya Allah ya konsep hiji fasbutu nomor kedua wa ukurullaha katsira nomor katilu coba usahakeun nurut ka Allah jeung Rasulna berarti prinsip nali ilai kalimatillah ulah keluar ti abdi Allah wa Rasulah nomor kalima nomor kaopat wala tanazau ulah paberencai kudu satu suara lamun paberencai fatafshalu wa tadhhabari hukum borangan kena jeung leungit kakuatan lamun geus borangan leungit kakuatan endek ngalengkana ge asa-asa teu pede numadak urang ngadenge berangkatna polisi satu suara henteu komando ku Polri Kapolri langsung komando harus satu suara Panglima TNI ge harus satu suara jana geus aya sumpah jabatan sumpah militer tidak boleh satu jenderal pun ada yang keluar dari sumpah-sumpah posisi di mana saja tetap kembali kepada markas wah hebatnya eta teh supaya ulah paberencai engkena lamun paberencai borangan kajian buku urang endek nganjang 10-an liwat kuduna ieu lewat kuburan kan urang didinya teh cantelan lah sia-sieun teh teu sia-sieun teh aya sasalaman awas ya ulah aya nu lompat ya ha siap awas lompat bae ya berangkat alauna satu suara kan satu suara ngagerebeg hiji dia beres ngagerebeg hiji wal beres eta tah eta lamun satu suara teu tenang bae urang mah kapanggih jeung pocong kapanggih kabehan henteu kabehan ya guys apa nama satu suara geunah berarti sehidup semati ieu bahaya ge juga gegerebegan sorangan pemimpinna deui nu tadi nyumpah teh itu bahaya tuh berencana tak iya tah dokos itu nu hese kita satu suara pondok pesantren teh aku ari manggeus teh satu suara di luar salafiyah manggeus aya trik duniawi nu mantak kajen kumaha geus hararese bae henteu kudu paberencai sabenerna mah pondok pesantren modern jangan majukeun bangsa negara jeung agama salafiyah cuman prinsip geus berbeda salafiyah mah murni Allah nu ngagaji nu naon modern mah kan geus aya aturan-aturan administrasi lain nu ada sarajan pondok pesantren berbeda tetep bae eta teh satu langkah berpisah antara modern jeung salafi dihijikeun ge hese kajen hukum prinsip nu beda sabenerna teh kuduna mah ngahiji tetapi kan eta geus beda aturanna asal aturanna geus beda bae atuh geus mah berencai nu kolot jeung nu ngora nu matak ribut bae aturanna nu beda nu matak urang kudu supah pocong heula mun neuk nyandung teh ini kan sia sia jelema aing jelema aing pamimpinna ya hulu siap aing diadu-adukeun sia lamun ributnya
urang kudu diancem tah golok sering hiji nu kolot bere golok nu kolot bere golok urang bere golok kaehan aing teh sia ayo sia hah moal deui teh nyana teh urangna kudu teger lamun urang nyandung kudu teger tah golok teh sia ribut bae ayo ya wencek beto kan itu ya Allah kurang teger urang mata ke bulu ya pelaya sok nyandung ulah sok nyandung nu pelaya mah kuduna boga mental bajakara asal nu kolot ngamuk ngamuk sia kumaha keboplolen goblok sia takkan ngeunah sok ngamuk talian sia ku aing lamun lalaki kos kitu karak meunang nyandung ayo lalaki bangsa dicarekan aja siapa resep nangan ka itil dadang teu beres sih kos itu teu beres sama kos kitu mah teu teger terus saburang teu teger mah teger makanya nah teu meunang ngomong teu meunang calangap majikan teh ulah ngomong emang urang lamun dipikir-pikir mah urang bloon sebenarnya mah atuh bloon mah urang usaha urang nunjieun imah urang anu mere dahar tapi urang sieun ka nyana tolol teu coba nu usaha lalaki nu nyieun imah lalaki nu meuli mobil lalaki nu mere dahar lalaki tapi urang sieun ka pamajikan kan goblok eta sia atuh aing mah jelema keur imah ngahiji jeung nu bagara oblong kieu tuh ya Allah ya Rabbi Gusti kecuali nu usahana pamajikan nu nyieun imah pamajikan urang sieun ka nyana wajar lah atuh ieu mah urang nu usaha urang nu nyieun imah urang anu ngabiayaan kunaon urang sieun ka nyana coba tapakuran ku sia Masya Allah wasbiru jeung kudu sabar maraneh kabeh tahan dalam rangka menghadapi musuh urang kudu sabar maksudna sabar teh akan berarti di dieu teh kudu diatur strategina wayah maju wayah bertahan-tahan wayah mundur selangkah untuk maju berarti kan urang kudu boga strategi perang mantap Kangjeng Nabi ngobrol teh selalu eksis Kangjeng Nabi ngobrol jeung tukang perang ngobrolkeun perang Kangjeng Nabi ngobrol jeung petani ngobrol tani Kangjeng Nabi ngobrol jeung pedagang ngobrolkeun soal dagang Kangjeng Nabi ngobrol jeung jelema pasar ngobrol soal pasar Kangjeng Nabi ngobrol jeung tukang ibadah ngobrolkeun ibadah eueuh nu dititah eureun ku Kangjeng Nabi kabeh ge sugan aya di ibadah mah maneh eureun di pasarna jah henteu sok di pasar terus teu penting takwa ka Gusti Allah sugan ka petani ai maneh deuk ka Allah mah eureun atuh tanina jah henteu sok teruskeun tani anu penting takwa ka Allah melalui tani ngatur Allah maneh cicing di dinya anu penting takwa ka Allah ketika maneh jadi panglima jadi tentara sugan Kangjeng Nabi diteureun ka tentara-tentara ka asar-asar ka junud-junud supaya eureun jadi tentarana ibadah ka Allah henteu lanjutkeun untuk supaya ketenangan negara jadilah bemper negara nu penting takwa ka Gusti Allah nu dititah eureun ku Kangjeng Nabi titah ge maraju kabeh dah batak urang lamun maju dititah eureun geus sia deuk ibadah ka Allah eureun atuh dagangna ih ai pamajikanna sanu ngurus ih anakna sanu ngurus mantak kena kula mendek norekat bae cerik kieu haju eureun usaha eureun dagang ai numpak di hayang keneh numpak mah hayang ai numpak hayang keneh atuh sia usaha goblok ayo numpak ngingkab usaha norekat kumaha sih pabeuli teh meja ieu teh ngatur Allah jelema teh aya nu posisina tani aya nu posisina dagang aya nu posisina nah di dinya bae posisi-posisi eta lah dijadikeun takwa jang sarana ka Gusti Allah ulah hese-hese lamun nyana betah jeung bisa takwa di dinya ketika teu bisa karak keke asa lain deui maneh di mana digawe di bank
Ayo ya yang takwa ka Gusti Allah mal bisa. Sebab didinya makan jurig balulu. Riba ambalaya didinya sia dahar didinya yang nginum didinya di urusan peribaan. Sok lalaunan dira ndeka Allah mah oper motor oper kredit awak sia oper. Ulah cicing didinya kreditkeun bari oper kredit. Ulah di bank mal beres. Tah, aya jadi polisi mah masalah. Polisi mah nyana di polsek. Masalah. Nyana status polisi, kemudian beribadah ke Gusti Allah. Masalah. Asal hiji ulah sembarangan dibere duit ku batur, nomor kaduana atuh gajihna cukup yang nyana bae geus, sak cukup ku gaji, ulah ayana naon, geus tegakeun ku nyana, aya nu mabok, aya nu laporan-laporan kos kitu, tangani ku nyana tanpa aya kudu hayang dibere duit, jadi wali polisi kos. Wali kawa polisi. Kan moal aya mau sadunia ge. Ya Allah karim. Jadi ulah berencai berangkat sauyunan dalam rangka menghadapi musuh Allah. Ini yang kelamun berencai mah bakal borangan tur leungit kekuatanana tambahan ku ari strategi perangna dengan cara-cara perang anu geus diatur ku ahlina. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Saenyana Gusti Allah eta selalu babarengan jeung nu salalabar kabeh. Ieu keur carita perang melawan musuh Allah. Urang sameme perang ngalawan musuh Allah, urang perang jeung hawa nafsu. Ya ayyuhalladzina amanu hai jelema-jelema nu hariman idza laqitum biatan di mana ente kapanggih jeung golongan-golongan setan, golongan-golongan nafsu anu mantap ngagelincirkeun urang tina kaistiqomahan pas butuh maka kudu talager hate maraneh kabeh dalam rangka perang jeung nafsu. Carana wazkurullaha katsira, lobakeun zikir ka Gusti Allah. Sabaraha cenah kieu zikirna ulah loba-loba sape-sapeting 5.000 beh. Cuma dibere 5.000 ge geus asal loba jasa. 5.000 beh. Cenah kieu itu lobating 5.000 mah 3.000. Asa cerita 3.000 ke lo pati 1.000. Asa 1.000 ke cerita teu kuat. Tapi mesti teu beuki meureun. Sadaek enggak. Lantaran eta zikir la ilaha illallah. Hurufna kapan aya 12 huruf, nu 12 huruf teh eta teh ngabogaan wadah hiji-hijina huruf teh. Diwadahan ku asma-asma Allah geus kurang lamun dibaca la ilaha illallah la ilaha illallah eta hiji-hijina la aya rahasiaan, alif aya rahasiaan, ilah aya rahasiaan, ilaha aya rahasiaan, hamzahna lamna hana illallah aya rahasiaan. Tina rahasia-rahasia huruf-huruf mau dibaca ku urang la ilaha illallah parenganan ngandung rahasia mun ku urang diseringan maca la ilaha illallah la ilaha illallah la dengan sendirina nu urang teu nyaho aya rahasiaan ternyata roh urang kababah. Kos kitulah zikir la ilaha illallah na iyalah wazkurullah katsira. Hayang menang ente kalawan musuh Allah nafsu zikir ka Gusti. Sebab naon dengan sendirinya engke aya bantuan-bantuan gerakan-gerakan ruh urang gerak sorangan urang juga. Terus gitulah la ilaha illallah masyaallah karim. Ente la'allakum tuflihun bahagia geura-geura lamun lomba zikir ka Gusti Allah. Kabahagiaanana kumaha? Kebahagiaanana urang bisa nyaba ka alam malakut, alam malaikat maluhur langit.
kurang hirup di alam dunia tapi bisa nyaba ke alam malakut kurang bisa nyaba terus ke alam luhureun malakut bahkan loba waliullah anu geus bisa nyaba ka surga ku hari di dunia kene nya anu geus nyaba ka surga la'allakum tuflihun perangi nafsu seperti ngadengikeun mangeunahkeun jasa haji dararatang bae ka surga aja dararatang bae ka alam malaikat ku ngadengikeun mah babari jasa masyaallah karim urang keluar ngaji betahan coba heulananan ulah deudeulean kaler kidul tah eta kan nafsu ya kumapan keluar ngaji bae itu sahanya tiungna beureum bagus amat eta nafsu sekali Allah lumentak ditata cara nate eueuh deui wakidi ilmu thariqah ditata cara hirup urang teh engke dibandingkeun ieu teh resepan keneh zahir apa resepan keneh batin roh urang makan ka Allah aya urang makan kana dunia mata urang deudeuleunana kanu indah-indah celik urang dedengian kanu merdu-merdu irung urang aamban kanu sengit-sengit leta urang ieu teh kahayangna teh anu lazat-lazat kitu keneh situasi awak urang teh ngeunahna manu tarariis bae make AC make kipas itu keneh mun kendaraan pakaian di dunia teh mah urusanana teu meunang manggih jahe anu bae komo bae nol mah aya yatiman karunya ya yatim bebe jaga berasa jadi lainana yatim itu karunya yatim baik usia pakai tanggal air ruh maka kapan wauna ka Allah rumah jatah dinagati Gusti Allah lamun urang teu di kitu openan atur roh ka bawah ku jasad kulantaran di openan melalui wal qurullah katsira pas butuh ajakeun heula lempengkeun ka Gusti Allah dalam rangka perang jeung nafsu kemudian lobakeun zikir ka Gusti Allah waktu-waktu anu tertentu engke lantaran zikir teh lain sambarangan engke ku Allah dibere eta mah urusan Allah memere kok lain deui perasaan kayak perasaan-perasaan tersendiri kok aya dedengan mulai kok aya dedengan mulai kok bisa seperti eta iyalah geus datang la'allakum tinggal ditata bae atuh bari urang umurnya geus kolot geus 60 kobo geus 70 bahasana beureun mun diambean ge geus bau kuburan geus gari maulah loba kahayang komo nonton TV perang karena jeung nafsu tileletik nonton TV bae naon faedahna sih datang ka ayeuna masa sih kudu kabawa ka kuburan teh nonton TV mangtak naon perang mereket urang coba aing mantah moal hayang nonton TV geus bebejakan anak TV jual kunaon emang mbah remek mucekas ayo lain perang erana cekasan ya Allah lamun urang teu nyadarkeun diri mal beres-beres hirup perang geus ulah suara nonton kita geus kolot puasa lari aman sabodoh aing mah geus dahayang kitu keneh HP geus eueuh hubungan aing mah jeung makhluk yang jeung khaliq naon bah jeung khaliq bung aing mah jeung mukhlaq mah coba sekali deui bah abah bung hubungannya jeung makhluk bung aing mah jeung satu khaliq mana pasar kemis sudah teh khaliq Gusti wae kana si khol nah mun urang teu nyadarkeun diri dikira perang eta ngaranna sarua teh perang ayo coba bisa pan mungkin dia urang hampang sorangan tipi urang geus berkata tipi kolak tuki salat terus beres la rujua ilaih tidak ada rujua apa yang itu hampang dan tipe tinggi hampang sebab
eta anu murantengan urang teh kahayang-kahayang urang karesep-resep urang teh kan urang gendang ka urang. Ketika urang deuk urang capek, aya urang capek. Bah, dua poe kudu karuan sakit itu. Capek. Tetapi ketika urang geus dipegat ke TV, pegat HP, pegat bank, pegat urusan-urusan bangsa nu kuskara itu ondangan-ondangan kuskara itu pegat geus. Allah hamba bakal hambang saya THS biasa baik teh kumaha bisa dibuktikan nailah wal qur'an katsira lobakeun geula zikir ka Gusti Allah ngan kudu bage guru ulah zikir-zikirna lantaran kabelah dituna loba anu oyag-oyagan di masjid asbeh beuh guruan urang geus ieu deket-deketanana lantaran pakaianna ge make merah putih sakumaha pejuang 45 guruan nailah la'allakum tuflihun dibawa urang nyaba ka alam-alam eta waliullah nyahoeun alam eta. Nah, inilah kebahagiaan jelema nu perang melawan nafsu. Wa Allah wa rasulah. Sok anjeun kudu nurut ka Allah jeung Rasul Allah. Urang deuk hayang jadi wali Allah, ibadah teh ka Allah. Tetapi urang ninggalkeun Kangjeng Rasulullah moal jadi wali. Moal sebab urang nyahona salat ti Kangjeng Rasul, nyahona wudu ti Kangjeng Rasul, nyahona ka Allah ti Kangjeng Rasul. Bawa Kangjeng Rasul dengan cara cintakeun ka Kangjeng Rasul. Urang lobakeun maca sholawat. Sholawat eta jembatan jadi wali urang. Urang datang-datang zikir bae teu maca sholawat teh moal jadi wali ka jeung kumaha ge. Disengsirikeun ku Kangjeng Nabi. Atuh pan sia diwauhkeun ka Allah teh ku aing sarua jeung ya ka dieu ya ka dieu ya wauhkeun ka Allah tah ieu kantorna teh eta teh Kangjeng Nabi urang teu liwat ka kantor Kangjeng moal beres moal bisa kajen hukum emang kumaha gitu Kangjeng Nabi teh nyarita waktu Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah nyokot taneuh jeung cai ketika taneuh diaduk ke jeung cai cak Kangjeng Nabi kula mah geus jadi nabi. Ya kumaha coba. Waktu Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah dirangkep taneuh jeung cai kula mah harita teh geus jadi nabi cak Kangjeng Nabi. Ieu kumaha? Hayu helaan kula diangkat jadi manusia jeung jadi nabi na dibatan Kangjeng Nabi Adam. Ketika Kangjeng Nabi Adam dibaringkeun terus ditendenan roh langsung hudang dibawa ka sorga. Di luhur sorga geus aya ngaran kula la ilaha illallah Muhammadur Kangjeng Nabi Adam naros ai Gusti saha ieu teh incu anjeun iraha diayakeun terakhir ke Nabi akhir mulia amat sampai ngarendeng jeung Gusti ulah loba omong jeung Gusti Allah sia mah jalankeun bae hirup. Kangjeng Nabi Adam deuleu aya Muhammadur Rasulullah masyaallah. Guys. Kemudian Gusti Allah nyokot tina tulang rusuk anu kenca dijadikeun ku Gusti Allah jadi ibu Hawa. Begitu dijadikan ibu Hawa ditenden di sorga Kangjeng Nabi Adam langsung dina hatena bogoh. Kok beda itu mengarumbai ya Allah kicipna Gusti lain deui ya Allah eta senyumna mematikan Kangjeng Nabi Adam geus mulai atrisno ya Karim langsung Kangjeng Nabi Adam main mata I love you Hawa cek Siti Hawa I love you kembali Masya Allah ini uhibbuk wah Gusti Allah bobogohan dia kawin ulah sok bobogohan gitu kawin dikawinkeun ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Adam atuh gawinkeun dikawinkeun mun make mas kawin naon mas kawinna Gusti sholawat ka Kangjeng Nabi coba eta Kangjeng Nabi Adam nikah ka Siti Hawa di sorga nu nikahkeunna langsung Gusti Allah make mas kawin
kawin maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah urang neangan coba awewe nu daek dikawin maharna mas kawin sholawat nurutan Siti Hawa. Dibantak jadilah wati Allah wa rasulah nurut lajen ka Allah jeung ka Rasulullah sebab urang ngapaikeun Kangjeng Rasul jadi naon hirup Kangjeng Rasul pada kelobakeun heula maca sholawat. Wala tanaza'u ulah gentar ulah paberencai di hati ararajeun kabeh dalam menghadapi situasi jeung kondisi kumaha bae ge engke ente lamun paberencai hati anjeun teh colak kos aingan ka Gusti Allah aing geus aya aingan mah ulah colak aing babarengan jeung siap ka Gusti Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum geus ulah cancaya engke lamun maneh paberencai colak patafsalu borangan mah udang dipenting aduh tadi aya main asana ngaririwaan ka ya moal jadi teh gitu mah teu beunang aya nu kurutak keur ngawirid la ilaha illallah la ilaha illallah aya kesak la ilaha illallah kesak geusan nah nyuruh suka pemajikan kakelek na aya naon dah ngomong anu kakeresekan pemajikan ada seuri tek sering gitu kekeresekan ke pemajikan orengan aya di deuleu isuk-isuk kucing beheungna ku budak santri diteunenan kantong keresek ngaganggu paneta tuh watafshalu wa tadhhabarihu wasbiru jadikeun ku anjeun kasobaran diri anjeun sobar dalam situasi kumaha bae sok atur strategina innallaha ma'as-sabirin masyaallah sok urang mah kuari perang jeung musuh jante jeung teu dikondisikeun jeung eueuh deui deuk naon mumusuhan atuh urang mah kuari anggap ieu nafsu urang musuh urang pohara jas sok berangkat sakumaha tadi konsepna hiji fasbutu nomor kedua wadzkurullah nomor katilu wa ati Allah rasulah opat wala tadazau lima wasbiru innallaha ma'as wala takun wallahu a'lam. Rawa zada Abu Daud muhisa pa Imam Abu Daud ila padwataful muslimun lan murantak bergerak sapawong kang muslim kabeh ila aslihatihim maring pirang-pirang senjatanya muslimun fayaqtatilu maka perang atau fayaqtatilu nari maka bunuh ya muslimun fayukribullah maka memuliakan sepuluh ta'ala tilkal asabah bisyahadah yang mengkono asabah kalawan syahadah di riwayatil ukhra tetap dalam riwayat kagona li Abi Daud wa ghairi kalan li Abu Daud dan Nabi saking Kangjeng Islam al-malhamatul kubra fatul Qisṭantiniyah khurujud dajjal bisabati asyur tai perang kang gede lan den bongkar Qisṭantiniyah lan metune dajjal ikut tetap dalam pitu pirang-pirang bulan fi riwayat Ibnu Majah lan ikut dalam riwayat Ibnu Majah lan Tirmidzi terdapat bainal malhamah tetap dalam tanda perang wafatil Madinah dan bongkar Madinah situ sinin tina 6 pirang tahun khurujud dajjal sabi'ah kutai metune dajjal ikut dalam tahun kang kaping 7 diaritakeun kejadian tentang peperangan muslim jeung kafir terus sampai kiamat bakal terjadi terus dengan berbagai motif-motif anu ku urang kadenge nuku urang kuari kadeuleu kasaksian Baghdad jeung multi kemudian Mesir teureun ribut Syria terus ajar Yaman setelah Turki Utsmani selesai terus kebelah dieuna geus Gaddafi kebelah dieuna nu laletik termasuk ancaman terancam Indonesia bakal digempur
Moal eureun-eureun terus bae sebab kafir dendam kesumat terhadap serangan-serangan anu pernah diserang ku para bumi Yahudi ucar kacir nyana ku ari bentuk kekuatan waya di Israel, waya di Amerika, waya di Inggris, waya di Eropa dan terus waya di mana-mana terus bae nyana dendam ngaranna di dieu muslimin lengah lantaran muslim kabere setelah kabere geus eueuh kekuatan mun geus eueuh kekuatan perang bakal eleh sakumaha-kumaha terus setelah Wali Songo di zaman harita Islam jaya kabelah dieuna teu kungsi 1 abad encan pernah menyat deui Islam walaupun pemimpin Islam moal eueuh aya bae la yazalu moal eueuh terus bae cuman kekuatanan urang ngadenge wari Islam luar biasa sebenarnya mah dunia untuk pendidikan mengadominasi wari tetapi jang ukuran berangkat perang mah tetep eleh sebab naon bisa kasogo ieu doang teh sakitu leuleutikana ku ari urang di zaman urang we eta kiai tak kasogo kan tuh lamun geus daek kabere ku haritana berarti kan geus parah jasa dek di mana atuh napas Islam sanajan berbagai bahasa ge ieu hook cenah duit loba jasa mending urang gunakeun teh podol sero ya ndek berangkat ibadah bergerak make duit kafir nahonan tah eta geus beres asal geus aya nu kos kitu bae berangkat DNU bagus dan luar biasa tapi ya kasombong banget kumaha NU baheula mah sakitu eksisna tapi nu kuari masyaallah karim naudzubillah min dzalik tinggal urang we sedih tapi tetep we eta mah imah urang ngan keroyag-oyagan ge urang benerkeun deui tetep atuh ngan kuari keroyag-oyagan beusi ambruk bae ieu mah ya Allah kabari mah enteng-entengna doang halaliber kuari jandelana geus arareueuh bakar oyag-oyagan ieu mah walaya teu kudu ku tsunami ya, didorong ku nu edan ge ajur ya. Masyaallah kari tapi tetep ieu mah urang. Ya mah urang atuh deuk ngalawan Wahabi saha lamun lain NU, ngalawan Syi'i atuh saha lamun lain NU, ngalawan berbagai itu kan NU. NU da bae urang kudu dihadean deui. Kudu bawakeun deui split ku urang semen bangun kembali nu aya kena ku galedeg habak siapa pajar bebeneran we geus kumaha atuh pulaya-pulaya gos urang ngaharepkeun solid deui eksis deui tah lamun masih kena bisa dibere napas perjuangan sebab nyana ngaharepkeun pamere zaman kangjeng dibere jabatan dibere wanita dibere harta bahkan lain eta kanjeng Nabi pernah datang malaikat Jibril ka kanjeng Assalamualaikum salam kanjeng Nabi ieu saha cek kanjeng Nabi ieu babaturan kula cek malaikat Jibril babaturan di mana ieu tah anu nyekelan gunung tah ieu malaikat masyaallah alhamdulillah sok ngobrol cek malaikat Jibril mana ya Rasulullah kula diberi mandat ku Gusti Allah ieu tah nyekelan gunung-gunung sekitar ieu ajo geus bae Abu Jahal Abu Sufyan berikut musuh tuan geus ulah hese deui serahkeun ka abdi ku abdi gulung deuk dicabut dihajarkeun kabeh ka kafir coba eta lamun urang oke atuh urang boro-boro gunung eta deui ka karang aya jawara bae ka urang teh geus sia nuhun ka sia teu kan cek anjeun sanes kitu cek anjeun Nabi wahai malaikat kula diutus ku Gusti Allah titah dakwah adapun anu nganurutkeun jeung teu lain urusan kaula da mah urusan Gusti tapi lain kitu cek malaikat ikan teu geulangeun geus panyiduhan geus ngomongkeun ngahina ngusir neuk kabunuh ka anjeun endas kula gulung cabut tindihkeun cek kanjeng
Abu Jahal meureun ge boga anak saha nu nyaho Abu Jahal na kafir anak nama muslim Abu Lahab kafir saha nu nyaho anak nama ke muslim mun encan anakna buat teuing incuna urang harepkeun ti bapa ka anak encan aya nu iman bawa incuman iman Masya Allah malaikat langsung ka Kangjeng Nabi meluk eueuh deui manusia nu pangleuleuh-leuleuhna nu pangbager-bagerna iwal ti anjeun sesuai jeung ayat Gusti Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin nu boga rahmat ti Gusti Allah tetapi kunaon dibikeun ka anjeun eta rahmat mah Gusti tapi horenganan anjing geus dibere mandat rahmatan lil alamin geus atuh kula pada balik deui ka gunung ka ditu cak anjing tapi juga tuh ka ditu geus teu kula teu putuh teu bos kitu tah urang lamun aya hansip datang ka urang hadi enggak eta jelema anu ngabusuhan ka ente teh serahkeun ka kula geus nyaho inting-intingan we sieuan ya pos gitu ya udah ada kubis kuat tata harga itu jangan itu nuhun nah orang mah pos gitu orang mah wah oh lamun datang jin Mirjan misalnya saya iranya jin di dieu dek kaya ngabantuan ka maneh saha nu kudu dikatak ku kula atuh Haji Pedi digitukeun katakan kabeh ayo geus potes-poteskeun habaq tapi Kangjeng Nabi eta Masya Allah malaikat Jibril teu ngomong langsung kieu Masya Allah Muhammad nya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tah kahebatan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuh eta can sabaraha encan sabaraha nu mana nu hebat tah kiamat setelah kiamat pangheulana hudang kan Kangjeng Nabi sanggeus sahudang Kangjeng Nabi neangan malaikat Jibril lambat dicarekan ku Kangjeng Nabi sanggeus aya ummati Jibril mana umat kaula ulah aya hiji-hiji acan ka neraka endeu kumaha kurang nu mantak urang ku hari ulah-ulah muludan goblok teh jelema tolol teh jelema tah di akhirat ulah aya nu ka neraka cek Kangjeng Nabi hiji ge ulah aya awas lah Jibril awas geus aya ka neraka terlaporkeun ka kula tuh batna biasa haju kanyataan anak aya anu leupas ka neraka bongan nyana teh Kangjeng Nabi meleng hanya digusur ku malaikat ya Allah ya Allah badak ulah datang di pelengan ku Kangjeng Nabi carana maca sholawat loba baca sholawat lamun aya tanda-tanda sholawat ditarang cek Kangjeng maneh mah gade ulah juga ditulah sholawat paling anu protes itu pan gede ya sholawat aja juara ge kajian nah iyalah istimewana Kangjeng nu leuwih hebat teh mana nu leuwih hebat nih ketika umat Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Adam teu tanggung jawab ke Kangjeng Adam jung coba tanyakeun ka ditu ka Ibrahim Nuh kula mah ieu boga kasalahan waktu di sorga larangan datang ka Kangjeng Nabi hampura cek Kangjeng Nabi Nuh coba datang ka Ibrahim ka ditu kula teu bisa tanggung jawab umat datang ka Kangjeng Nabi Ibrahim cek Kangjeng Nabi Ibrahim coba datang ka Musa ulah teu tanggung jawab loba kasalahan kula aya tauriah cek Kangjeng Nabi Musa waduh teu bisa buat coba ka Isa cek Kangjeng Nabi Isa kula waktu harita nyebut dilahirkeun inni Abdullah atani alkitab kunaon atuh ku Kristen dianggap ini Allah aduh ye silaka kula padahal makan Kangjeng Nabi Isa dilahirkan teh kan Kangjeng Nabi Isa mah ngomong waktu lahir inni Abdullah atani alkitab kula hamba Allah dimodif ku Kristen ini Allah jadi bari pangerankeun teu bisa tahu jawab teh Kangjeng Nabi jung ka ditu ka Muhammad langsung kan Kangjeng Nabi Muhammad tenang cek Kangjeng Nabi urusan aing parah tah serem ngadengeun urang tambah aing mah tambahan
Masya Allah. Kumaha Kangjeng? Langsung Kangjeng brak sujud. Cik Gusti Allah ya Muhammad irfa' rasak. Udah. Hayang naon? Eueuh deui ummati. Masya Allah, urang sedap biasa boga nabi tanggung jawab dunia akhirat. Deuk kumaha coba? Ya Allah ya Allah. Lain baik umat Kanjeng anu disafaatan, umat Kanjeng Nabi Isa, umat Kanjeng Nabi Musa, umat Kanjeng Nabi Ibrahim, umat-umat segen disafaatan ku Kanjeng Nabi. Dibela kabeh. Sebab naon? Memeh Adam diciptakeun kula geus diangkat jadi nabi. Deuk kumaha deui atuh? Mentak untung jasa orang jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, orang bisa diuk wari bari geus neuleuan jem bae lapar. Hati saya mengawuduk ongkoh, mupak ongkoh, geus neuleuan jam bae, deuk protes ka guru. Masya Allah. Nailah ketika muslimin, mukminin disogok daek harapan untuk menang. Zada Abu Daud kata surul muslimun la istihtib, dalam rangka peperangan tetap jangan angkat senjata, cuman tetap muslimin loba terbunuh di berbagai negara ketika berangkat perang, tapi tetap baik cuman baik Allah taala tilkal awsab syahadah, dengan syahadah dimuliakan tetap menang surga. Paeh kan surga cuman teu menang. Tapi riwayat ukhra ya Abi Daud Bogeri ari Nabi sallam al-malhamatul kubra, perang besar, Fatul Konstantinopel. Nah jeung khurujud dajjal di sabat asyur dina 7 pirang-pirang bulan. Tapi di riwayat Ibnu Majah Tirmidzi antara peperangan jeung Fatul Madinah ieu adalah situs sini 6 tahun. Setelah negara mana baik ke bakal perang kabeh satya mulai Mekah masuk terakhir Madinah. Sulit untuk masuk Mekah jeung Madinah, sulit sebab dibantu ku malaikat, tapi tetap masuk terakhir ricuh nah ya ke 6 tahun ke 7 tahun nah datanglah Dajjal. Ke 7 tahun datang Dajjal. Ieu urang menceritakeun tentang tanda-tanda geus deukeut Dajjal, wari geus mulai disisit habis peperangan. Israel moal eureun-eureun jeung Palestina. Negara Islam terus dioyak-oyak ulah muncul Al-Qur'anul Karim kuari eukeun. Terus bae Suriah lantaran solid tetap kehajar. Baghdad geus, Yaman geus. Kemudian terus Yordania mengestu berdaya nanaon Qatar dan melalitik sama Mesir dioyak-oyak terus baik. Terus ka dieu ka urang teh kan Indonesia termasuk negara terbanyak muslim, terkuat muslim, terpiawai muslim sadunya ya. Jadi sorotan gua ari eta perang ke bakal diperangkeun. Gusti Allah eta geus moal henteu tama perang. Perang ajur tinggal Mekah jeung Madinah. Terutama Mekah heula bea kabeh. Baitullah bakal diangkat ke Yahudi. Baitullah rata masih hancur coba. Geus dicaritakeun jelema-jelemana nu bakal ngancurkeunana, teu dicaritakeun negarana, teu dicaritakeun jelemana, ngan cirina. Hiji matana biru, nomor kedua kulitna bule, nomor katilu rambutna pirang, nomor kaopat sukuna pacer. Eta nu bakal ngahancurkeun kana Baitullah. Selesai Baitullah menuju Madinah. Karena tahun ke-7 Dajjal datang. Beki oyak-oyakan muslimin geus kekuatan. Geus kekuatan biasa. Didinya lah terus setik muslim berarti